lebaran asa tereh-tereh teuing nyedak-nyedak teuing waktu lebaran teh ini kopea geus amura dua kieu tereh surat sunat KBG hayang bersih hayang alalanya KBG kopea hayang anyar sarung hayang anyar sugane menang rada murah na online bahan online dalam mesen Nara pinjam dulu HP abah mau pesen di online aingnya jangan kopiah nu kumaha ya kopiah juga si otong itu nu jangkung sakieu juga orang Madura sakieu kieu juga yang anu murah euy kopiah tah ya euy marurah kieu euy 2,5 700 400 ayo kebenaran nu 2,5 lah teh jangkung keur dikemas geus imah bikinnya ke budak bisa yeuh Nara HP teh entos abah mah ngukur senengkeun aja da geus kolot kana HP oh kumaha ya tidak resep keneh pan eta peseneun barang abah yang sunat kopiah teu boga kopiah duh mana HP teh-nya rek mesen sendok budak teh nya owe HP mana budak teh-nya etan ala kadekeun HP yang mesen heula ieu sendok menewe hiji-hiji acan orang pesan heula sendok menewe hiji-hiji acan pesan heula dina online ieu nu saha aya pesanan kopea buah sinara urang ieu keun heula batalkeun heula sieun salah keteh kela cekan heula alamatna bisi can katulis RT hiji RW 5 Desa Cijagra sip sabararingah kieu HP datang paket poe ayeuna pisan dicekan RT RW na jeung alamatna geus bener tinggal ngadaguan tukang paketna ka dieu mere duit beres kopiah anyar jeung sunat boga bener ngasih bah kenaon Mamang kenaon biasa we mah keur ngadaung iya aya jualan ya teh jualan naon Mang butuh teh juga nu rada sunah ya Mang tuh kayak halus kene halus kopiah Mang halus kene tuh ya keur butuh duit sedina di murah sok bae sabaraha Mang bae minta 100 ya mah duh murah pisan Mang euy kebenaran orang kamari pisan orang geus mesen ka Lajada euy malahan bari mah Lajada ngan barang asa hampir sarua halus iya atuh impor di Arab langsung orang mah itu pada di Madinah orang mah itu manu pesan itu mah bae 100 lah Mang udah kumaha deui itu mah ada orang geus pesen Mang euy geus kagok diklik urang ya geus atuh dia bae ari aya mah bawa deui bae urang kurang alah Bang euy keur naraon oh ya Ji kejual beli Ji ya bubur itu ya naon eta atuh dikitu-kitu oh iya keur butuh duit rek dijual tuh halus kene can kapake bener tuh sabaraha ieu bae minta 100 alah hade euy 100 bae aing euy asli ieu asli sok bae lah heeh sok sakuan heula Bang kok lo grawas kieu haye ku aing di kontanan ye dah alhamdulillah nuhun tadi nama hayang aing teh Ji euy ade aja ngarunya ya udah kumaha tuh Mang Ji da orang geus pesen Lajada euy kagok ayo nya nuhun ya siap Ji thank you Waalaikumsalam sing awet Ji Assalamualaikum salam Dupi bade tumaros Dupi bumil abah akum paling mana ke perjogaan naon iya bade ngajajak paket ngajak paket muhun atuh kalarasan abi bah akum iya Mang nya atuh ieu paketna bah ya paket naon bah euy paket ketut teh anu kamari urang Cikan. mesen kamu penasaran sih wah tujuan kurang tadi sehingga buka ya oh atuh Bismillahirrahmanirrahim halo pangeran Gusti Nu Agung datang senok Gusti nah jadi Nu Agung senok enak ketu
kamar ada orang pesan ketu, kamar. Wah, iya mau balik. Kelakuan eta mah. Keruan. Si Nyai mah gua euy. Nyai. Si Abah ngegerowan. Naon, Bah? Nyai heuh ka dieu heula geura. Ai maneh masan sendok teu ka online ka Lazada. Heeh, Bah, mesen. Nah, aku naon gitu. Ari pesanan Abah ketu irah datangna cik pengecekeunna sakedeung. Oh, Abah na pesen ketu teh. Ai sugan Sinara. Punyai teh di cancel. Da bisi Sinara salah mencet. Kumaha mayarna ke teh. Jadah teh Hanes. Ketu nu disi amang nawaran murah-murah kabeuli. Jaba alus. Aing oge. Dari sugan teh pesen ketu di Lazada teh datang poe ayeuna. Hanes atoh hate teh. Jadah.